Ngejo mah ngejo teh. Da deungeun na pugu oge. Ka mananya si Eboy teh? Eboy. Eboy. Boy. 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 Ketenangan eta tuh dengan sangu mancing-mancing ka tuh kakobak. Naon si Tony ini teh urang wae mancing ya. Ka dia boy. Ka dia. Panon sih, Mak. Ya, lah ulin wae maneh teh. Jangan dengan sangu tuh, nyangu doang. Maneh teh kudu daek ieu atuh. Sing getok kos batur. Urang mancing lah. Heeh. Da dengan wae mah. Heeh, jadi eta wae maneh mah ulin wae teh, ulin teh ulin. Ya bujangan, cuma kumaha ge bujangan. Ini batur ulin sih mancing segala. Udah mah jeung naon penting salah sanguna. Nah. Embernya di mana, Mak? Tiangannya ke sorangan. Da bosan da dahar teh jeung tong-tolang deui hayang atuh jeung lauk sekali-kali. Oh iya ge, harus mancing nih. Rewel pisan. Oh nya rewelnya pantes. Bolot mah. Iya tempat nang itu. Budak gaweana teh ngan ulin malulu sapoe teh meuni gaweana pisan. Naon eta si Ebot gaweana kudu oge. Ribut bae atuh. Kudu oge lah. Ayeuna kita mancing tuh. Ngajak deui kitu tah lain geurang mangkat tadi tuh ka Citarum. Ini aya wae lah mancing naon lah. Nggak, saya mau lari mutae, mami karunya kebudak teh ulah domelan bae. Untuk itu mah pugu keblung kebudak teh gaweana ulin malulu pugu oge lah. Dolah ayeuna mah urang arek mundur heula nya ka ditu ka gili-gili itu mundur bayam. Oh atuh, jeung angeuneun godong nya. Heeh. Oh itu si Eboy itu. Anak si Eboy lah. Boy. Menang mancing nih tak? Ya alungkeun eta. Mana getol mancing atuh. Ini kapan gendang wae. Kebudak teh mah gambring-gambring mah buku keblung. Kudu di ieu. Mana ieu anu loba bayam. Naon deh diundur ana mah aya du tablonya diundur, ceking kunyitnya diundur, rabeukeun ieu si Ebot mah. Da manehna mah da rampus. Aya dukuk kepeletekan diundur. Aya ieu diundur tah naon we. Ayang mah lauk mah lihat tuh. Ya cuman awal pisan patan ini. Ya. Lah mancing wae, boy. Rokok heula nyantai tah. Rokok naon Oh nya Samsu malam mah nongkrong heula atuh. Pada gawe mah ieu tah aya dua deui je wang. Ini pan gendang wae ieu sudah mancing. Oh da tuh ini mana mah can pernah dajeung lauk eta sih jeung ieu wae sepatu di sok. Naon deh lah diundur daun puteuy ke. Da bukieun manehna mah da rampus. Mami. Ieu keun ngundur da si Ebot bukieun dang daunan manehna mah. Daun naon wae bukieun daun tablo gala. Ini mah hayang jeung lauk wae sekali-kali dibere sop sepatu atau di kitu mah rewel pisan. Itu mana itu nya? Heuh. Lamun urang dikulupkeun ku anak embe ku urang mah cenah ge. Pusing Pak urang ge. Moron. Tapi ka imah ngomel. Oh eta. Ayo kan dia udah boy. Udah naon tak? Oh iyalah nyangkut. Bener ieu mah. Coba teh lauk urang mah. Tatu lagi rebut wae ah. Garandang wae menigandeng asih. Naon ieu? Kudu ngundur dang daunan. Da budak eta bukieun dang daunan. Oke. Gusti, abang-abang dang daunan si Eboy dibere bebeletokan. Ini karunya si Eboy darah di paraban bebeletokan. Ai bayam manang geus seep, geus teu aya di gili-gili ge. Oh, bagian mama geus lah. Ayo tuh daun itu tuh kapuk nana asup-asupkeun mah. Mane lah,
nama dibuktikan ieu teman budak eta mah rampus. Ya, asih teangan si Eboy mancing ke mana atuh eta budak teh? Ih, tadi emang mangkata kemana, Mak? Oh, puhu ka ditu kableh kidul tuh laut kidul sudahan. Jauh-jauh ting ke laut, Mak. Itu arek teangan atunya. Teangan jong. Ayo, Mas, Assalamualaikum. Salam. Emoy kemana sih budaknya? Jukut si cai. Agar maraban naon, Abah? Kemaban domba. Oh, boga domba emang gitu. Boga. Dewa, ragam turun hati-hatinya. Mana sih si Eboy? Eboy! Eboy! Kemana sih ya budak? Eboy! Di goron mana Eboy? Ih, kemarin. Udah balik woy udah. Cangges ajan dah di puntas, enak marek balik lah. Ya, ini emang surang balik kok yuk. Ayo tuh. Mana domel mau ke mama nih kek? Wow. Lain, ayo lah kayak kurang dibantuan ayo. Ayo balik lah. Cairnya pasang banjir. Itu ayah Ima itu apa nanya kayak meta suka nempauan si Eboy tadi liwat. Nanya kayak ma iya jangan tanya tadi nempot si Eboy liwatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emput nempot si Eboy ente. Anu mana teh Asi? Etan ganteng teh kamari eta tos disundatan. Nempot teu? Henteu. Yang satu Asi milu calik atuh di dieu. Capek. Dia tuh hati dia. Tadi Asi ke kadinya. Dan orang inang loba. Emang aya semahnya tadinya. Emang Aci hayangnya. Asi capek tadi tos neangan si Eboy kok di itu meni mau kok pergi. Yang sayu atuh orang di situ. Aji. Di aya kopi na ongko. Iya terangin nama si hayangnya. Amput. Ini ngana campur. Ayo ini kok ampun kan sih mau kopi. Rewe ah. Ada SMA. Oh iya, Ma, iya masih bantu diundang. Aja lah. Yang penting mendengarin gratis cuma minum kopi. Asih tas di mana ka dia? Tama, asli di toko mami dengan si Eboy. Nah mancing, tapi di tayangan di situ pas gitu Asi capek, nampur si emput we tak kesapu. Orang nginang nangis Asi hayang. Oh, mari disunatan cager Can. Aci eta garing can si Eboy. Nya pugumput orang ngecan kapangi-pangi, pugu kurang ngarek dielek. Tapi mana nangis mancing berarti geus garing, Put. Ma, asing geus beurang kok. Emak bersing domelan kita kukumba, asir heula nya, Ma. Aya taranginang na teu bawa tah. Nya, Ma, bawa nya, Ma. Kue na bawa. Ayo, Ma, Ayo naik, ayo. Waalaikumsalam. Abrok di mana Put si Asih? Nyo eta ujug-ujug aya di hareupeun imah. Yang ulin meureun Put si Asih ka dieu. Si Eboy di dieu di situ. Kemana nya? Iya, bau-bau nama bau si Eboy ya, tabuan ya. Hei Eboy, ini kade. Yo, mamane tadi tuh neangan cina arek naon dengan sangu apa naon cina teu boga dengan sangu. Ya, pang-pang itu, Man. Yeh, mau kan ulin tuh tadi. Mamane cina mana dipangasakeun bebletokan. Tuh, saya balik arek ulin. Oh.
Tanda ada tuh 1, 2, 3 kita enak. Encan lo kedala grogi eutik. Saya enak grogi. 1, 2. Keur maraban naon, Abah? Balapan domba. Oh, boga domba emang gitu. Boga. Oh, atuh. Iya, lo barangin. Ada. Kadang numpak trampolin ya. Gayam terus. Jelas deh.